Sampurasun tepangkeun wasapun ai Siti Fatimah ti kelas 12 IPS 1 simkuring di dieu bade ngadugikeun carita pantun anu judulna Lutung Kasarung. Bul kubus mendung kamanggung kamanggung neda papayung kadewatan neda suka kapohaci neda suci kuring rek diajar ngindung nyangindung carita pantun ngahudang carita wayang nyilokakeun nyuk cruk laku nu berahayu mapai lampah nu baheula lulurung 7 ngabandung kadalapan keur disorang bisina narus-narus tus bisina narajang alas da puguh galuring tutur. Kacaturkeun di nagara pasir batang Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7 istri sadayana nu kahiji Kakasih Purbawararang nu kadua Purba Endah nu katilu Purba Dewata nu kaopat Purba Kencana nu kalima Purba Manik nu kagenep Purba Leuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngarantos parantos sepuh Prabu Tapa Ageng ngersakeun ngabagawar bade tetapa di leuweung nu dicadangkeun ngagentos ngaheuyeup dayeuh ngolah nagara teh lain Purbararang putra Cikal tapi Purbasari putra bungsu atuh munasabah bae Purbararang asa keunghak amarahna teu katahan asa dihina ditincak hulu Purbasari ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan Guru Mindra putra Dewata Cikalna titisan Guriang tunggal mimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu juga boro pijodeun hideep aya nu sakarupa jeung Ambu tapi ulah torojogan anggo heula ieu raksukan lutung. Janggelek Guru Mindra rupa jadi lutung katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara pasir batang Prabu Tapa Ageng ngeresakeun hayang tuang daging lutung nya nimbalan lengser kudu mentes aki panyumpit ngalalutung ka leuweung. Aki panyumpit gasik ngarusuk leuweung neangan lutung tapi dadak sakala leuweung jadi sepi taya sasatoan bobora asa sato kayaning peuceung jeung lutung sireum oge taya nu ngarayap ceuk wiwilanganna mah. Aki panyumpit teh meh pegat panghareupan barang dek mulang dina tangkal pun deui bet kabeneran manggih lutung keur gugulantungan. Ari rek disumpit celengkeung teh lutung nyora. Aki bet kaniaya ulah disumpit kuring teh rek ngaku bapa pulung ka aki hayang betah di dunya hayang nyaho anu dina dingaranan karaton. Syukur atuh sok geura turun walon aki panyumpit bengong aya lutung bisa ngomong. Sing horeng Lutung Kasarung teh Dewata Minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku aki panyumpit dihaturkeun ka karaton tapi barang rek dipencit taya pakarang nuterak sang lutung teu bisa dironggahala tungtung nama sawuratu lengser pasrahkeun bae ka anak kami sugan butuh keur pibujangeun nya atuh ku lengser dipasrahkeun ka Purbararang. Ari ngawalonan teh dek teh ngabujangkeun lamun jalma nu utama mun lalaki turunan mantri ari lutung mah sangeuk teuing deregdeg lengser ka putra nu kadua teu ditampa ka anu katilu nya kitu keneh pajarkeun teh lain teu hayang nampa kan sieun ku si teteh. Lengser mulang deui ka Purbararang pokna teh nya sok bae atuh bisi pajar nampik pasihan Rama Lutung Kasarung tetep di karaton. Belenyang lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun keur ngajrog-jrog ninun ari kolaprak teh toropong Purbararang moncer ka kolong bale. Cing adi pangnyekotkeun toropong ieu teteh apan boga bujang lutung cek Purba Leuwih. Cing lutung pangnyekotkeun toropong di kolong bale. Deregdeg lutung lumpat ulang ileng tap toropong dicokot ari berewek teh dibebekeun mani jadi 5 sok disodorkeun. Jurig lutung toropong aing sabogoh-bogoh dibebekeun lengser teu sudi kami mah anterkeun si lutung ka Purbasari di leuweung. Jut lengser turun lutung unggeuk tuluy nuturkeun Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. Jeun goreng tambang jempe nu nyorangan Duta satur nuhun lengser mulang ka karaton caturkeun di sisi leuweung Purbasari ngagoler dina palupu sabebek di haleupeun hulit sajalon. Lutung Kasarung ngangres ningali kaayaan putri rep sang putri disirep tutun urang rek sare jeung kaula kula mah banget kutunduh. Oa sang putri lutung mah tara sare jeung manusa bisi geuleuheun rep putri Purbasari kulem tibra pisan.
Dedeh teuing putri teh nalang sapisan aing rek naneda ka Sunan Ambu rek sapaat para pujangga niat misalin sang putri meungpeung sare gerantos lutung kasarung guru mindra mamalihan raksukan digedogkeun bray baranang siga bentang kakasepan guru mindra kahiyangan panajana tinekana sajiadna katurunan jeleg ngajenggelang karatona leuwih agreng ti nagara Purbasari dipangku diebogkeun dina kasur 7 tumpang disimbutan sutra Banggala disumpal ku benang emas janggelak guminda jadi lutung deui tapakur di sisi bale kancana kabungharan jeung kamuliaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara Purbararang nu goreng budi ti leuletik nu goreng lampah ti bubudak beuki tambah sirik beuki tambah cicep rupa-rupa akal dikotekan sangkan aya alasan keur ngarah pati Purbasari mimitina Purbasari diperi pati kudu bisa parakna barang siang leuwih sipatahunan mangka saat sapeuting beuki diteuk-teuk beheung keur tandonana kupitulung lutung kasarung dibantu Sinara Ambu jeung para bujangga ieu tanjakan teh laksana tuluy Purbasari dititah ngala banteng di leuweung ku kasaktian lutung kasarung banteng teh katungtun ku Purbasari ka nagara Purbasari dipentes nyieun pakarang tatanen etem bingkang jeung jarum potong ditangtang pahade-hade ngahuma geus tangtu Purbasari dibere pasir anu paangar-angarna ari Purbararang mah di tempat nu hade tapi Purbasari unggul keneh rupa-rupa ekol Purbararang antukna Purbasari diakalan pangeunah-ngeunah olahan paloba-loba samping papanjang-panjang buuk pagelis-gelis rupa tapi rakyat jeung jaksa nagara mutus teu weuleuh Purbasari anu unggul tungtungna Purbararang pinuh ku hate dir jeung ujub ngajak pakasep-pasep bebeureuh sagoreng-gorengna bebeureuh manehna da puguh manusa kakasih Indrajaya sakasep-kasep bebeureuh Purbasari lutung Purbasari eleh tenggekna kari saketokeun diteuk-teuk cundukana waktuna lutung kasarung manggih putri panyileukanana putri nu sasorot jeung Sunan Ambu Purbasari lutung kasarung ngagibekeun buranya ihurung janggelek jadi guru minta deui Indrajaya ngamuk tapi teu bisa majar kumaha kaungkulan kadijayaanana Purbasari ngadeg ratu di Pasir Batang jadi prameswari guru minda ai Purbararang jeung saderekna nu opat dulur dihukum kudu jadi pangangon Indrajaya mah dihukum jadi pangarit debakelan ari ti imahna ngan anu pangais bungsu Purbaleuwih anu welas ti baheula ka Purbasari ditikahkeun ka Ki Bagus Lumbu Halang ciciptaan tina raksukan lutung kasarung jadi patih di Pasir Batang pun sapun kanu maha agung ka Gusti nu welas asih Gusti pamuntangan beurang Gusti pamuntangan peuting sajatining patih urip sajatining kasucian pun sapun awignam astu paralun kabuder awun karumuhun kakaruhun Sunda salaku wiwitan Sunda sambawa munggaran Sunda pakuan angkeuhan pun sapun ngaladeg menta seja amit kamipit kasakungna lelembutan nu narindak teu naripat nu nyoara tan rupana munggah hurip napsi-napsi pun sapun ngungkap mandapun saksi tulis daun nipah carita parahiangan gurit tembaga lalayangan gurit sakti batu tulis tempurkeun sari patina pun sapun nyarung sing galur siksa kandang karesian nu pustaka uang sakerta mugia jembarnya panalar balungbang baranai siang pun sapun ampun paralun mun sakieu nu kapihatur hapunten bilih seueur kalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.